sarwaja seri dina jero hatena. Kangaranan Saraswati ngabendung daya panarajangna anu ngandung kekuatan tenaga lapisan. Bisa dipastikan Saraswati moal mampu ngimbangan kekuatan tenaga lapisan manehna. Kitu pamikirna Sarwaja dina waktu harita. Urang teruskeun ijen jajatena Saraswati. Tah tong dingkekeun deui ya. Tanah ye. Curela cilung Sarwaja majuna raja ningali datangna panarajang lawan harita Saraswati ngarobah cara tarungna. Panarajang lawan harita dibendung ku sapasang leungeun Saraswati. Kayanana teu beda waktu keur Sirawi ngagunakeun ilmu pancaring geni anu ngandung hawa panas dina leungeun katuhu jeung ilmu pancaring banyu anu ngandung hawa tiis dina leungeun anu kenca. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Sabuk hiuk keduk gas, hiuk keduk gas. Daligdeug. Sarwaja ngadaligdeug mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Sedengkeun Saraswati ngan saukur mundur sarengkah. Sarwaja gancang mancukeun di tangtunganana. Ningali kanyataan anu karandapan ku deurina anu ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Pogoe keur Sarwaja mah ngarasa kaget anu lain di kieuna. Bari ngawangun di pasangan sarta musirkeun panentepna ka Saraswati. Harita Sarwaja ngomong dina jero hatena. Benar-benar di luar dugaan. Kekuatan tenaga lapisan si Saraswati. Kunaon bisa seperti kitunya? Waktu bantol kekuatan tina leungeun katuhuna ngaluarkeun hawa panas. Sedengkeun tina leungeun kencana ngaluarkeun hawa tiis. Ilmu silat naon digunakeun ku Saraswati teh nya? Aing jadi beuki penasaran. Asa piraku aing eleh jajaten ku awewe. Rek dikamanakeun beungeut aing. Para warga anu ngabandungan pada recok deui jeung baturna. Waduh, bener-bener hebat Saraswatinya euy teu sangka di dieu mah. Kitu teh mah da puguh pamajikan Sirawi beuneunan. Waktu panarajang si Sarwaja dibendung ku Saraswati teh si Sarwaja ngadaligdeug oge nya euy. Tapi ka mundur ti walengkah. Sedengkeun Saraswati ngan saukur mundur salengkah. Dewek bener-bener panuju euy. Ningali si Sarwaja kawas anu bingungan sigana teh nya euy. Bener teu bah? Ya bener, Jang. Mun merhatikan kayaan seperti itu mah sigana si Sarwaja teh bakal menang wiwirang, Jang. Aya bahan lele jajaten teh si Sarwaja teh. Sabab engke dina hiji kasempatan pasti panajang Saraswati bakal aya nu geuna kana anggota badanna si Sarwaja geura. Anu matak abah mah wani tumpangan jeung Nyi ya Nyi urang tarohan Nyai. Ih, tarongan tumahan tumpangan kumaha maksud abah teh abah? Nya mun Saraswati anu unggul, abah nu datang monok di imah Nyai. Pun Saraswati anu eleh jajaten? Tamun Saraswati nu eleh jajaten, Nyai anu datang monok di imah abah. Apan adia tah tumbangan teh? Adia tieni abah. Puguh kitu lalaki mah amit dua. Geus jadi badot ge tetep hayang menang sorangan. Beungeus kan Bah? Tuh tingalikeun si Sarwaja geus haga di diri. Rek neruskeun tarungna sigana mah abah. Nu rarecok museurekeun di perhatianana. Katingali harita Sarwaja ngabangun di pasangan. Ningali Sarwaja geus ngabangun di pasangan, Saraswati seri leutik bari nyarita. Ilmu silat Bajra Kilat memang hebat. Waktu tadi panarajang dibendung ku Abdi, teteh lah Kang Sarwaja anu ngadail kadorong mundur ka tukang aya kana tu lengkahna. Sedengkeun Abdi ngaseukur mundur sarengkah, nah kunaon bekitu nya? Nyiak beureum beungeut Sarwaja. Sikap jeung caritan Saraswati bangun anu ngalewean ka dirina. Sarwaja nu tadi ngarasa nguntu pikeun ngungkulan Saraswati.
anu setiap nyarita teu oleh bari jeung seuri harita mah jadi robah sikap jeung caitanana. Bontong nyaita ka mana karep Saraswati. Dewek masih kene sanggup pikeun neuskeun ijen jajaten. Eueuh teh dituna dewek kudu eres jajaten ku awewe. Wah. Ulah kaluhung mun sagedeung deui bakal rubuh. Urang teruskeun ijen jajaten Saraswati. Dadah ye panajang dewek. Lewat cilung sarwaja miheulaan di majuna rajang. Daya panarajangna lain bae leuwih cepet tapi kekuatan tenaga lapisanna oge meh digunakeun anu sapinuhna. Oro kaya-kayan Saraswati sasat beda jeung kayaan biasa. Kekuatan ilmu sirawing nyanding ka dirina. Datangna panarajang sarwaja harita teu disingkahan tapi dipendung deui bae ku sapasang leungeunna Saraswati. Sabuk hiuk keduk das hiuk keduk das geseh waktu sababaraha detik sangeusna ngapendung panarajang lawan harita Saraswati bisa ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna anu ngandung kakuatan ilmu pancring geni hiuk cebrot setan kurang ajar Saraswati. Sarwaja ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang meh-mehan rubuh ngababangkang. Bari sumengirnahan ka nyeri dina lebah dadana jeung karasa panas. Harita Sarwaja mancuhkeun di tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Sarwaja jadi beuki bedah amarahna. Langsung manehna nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna nu disebut Bajrakila pamecak nyawa. Sarwaja musyrikeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna kana sapasang leungeunna. Terak. Kadenge sora urat-urat anu pating terektek dina sapasang leungeunna Sarwaja. Leungeun anu katuhu nyerong digigireun sirahna beulah katuhu. Sedengkeun leungeun anu kenca nyolodor ka hareup dipeureupkeun. Dampal suku anu belah katuhu dijengkekeun. Ningali kana eta pasangan Saraswati bisa ngarti anu jadi lawan teh bakal ngagunakeun jurus pamungkasna. Saraswati seri leutik bari nyarita ka Sarwaja. Ayeuna mah Andika kapaksa kudu ngagunakeun jurus pamungkas Sarwaja. Kituna teh lantaran Andika geus beakeun cara pikeun mungkas rumakuna ieu ijen jajaten. Karep jeung pamaksud Andika bakal dilayanan ku kuring Sarwaja. Harita Saraswati mancuhkeun sapasang sukuna. Saperti halna kayaan sirawing mangsa ngagunakeun ilmu pancring bumi. Sapasang sukuna lin upama anu masuk kana lemah. Sarwaja anu geus sayaga diri pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna harita nyarita. Ya, montong loba carita Saraswati. Tadah ye sia kurang ajar. Jurus Bajrakila pamecak nyawa. Lewat cilung Sarwaja majuna raja ngagunakeun jurus pamungkas Bajrakila pamecak nyawa. Dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan anu sapenuhna. Sedengkeun Saraswati harita henteu ingkah di tempatna. Datangna panarajang lawan kitu di parobahan tata gerak lawan bisa kabaca ku Saraswati. Ngajadikeun sakabeh panarajang lawan mampu dibendung. Sauk hiuk keduk das hiuk keduk das.
geseh waktu sababara detik disanggeus na ngapendung panarajang lawan harita sapasang leungeun Saraswati pilih genting ngagempur kana lebah dadana Sarwaja. Tumerapna ka Sarwaja ngajadikeun badana ngacengkang oleab ka tukang. Satayuk jebror gas gas gas. Jana ya. Anjir kemenangan. Sarwaja ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang ngoleab ka tukang. Geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Kedebut Sarwaja rubuh ngabebengkang maring lemah. Tina jero bibirna nyebrot getih hirup lalamaran. Para warga anu lalajo harita salurak bari tinggalero patemalan jeung anu rarecok nanakeun milu suka hatena Saraswati bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Hoi! Saraswati unggul, hidup Saraswati, hidup, 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 hidup. Saraswati hebat, oi, rubuh ya Sarwaja kulajar. Lain, si Sarwaja rubuh ku Saraswati, pabajikan Cirawing, teteh, pabajikan Oma Irama, oi. Nura recok jeung pada baturna oge jadi pada milu ngarasa suka jeung panuju hatena. Dewek mah benar-benar suka anu lain dikieuna, oi, oi. Si Sarwaja si golbokna anu jumagoda sombong sajir teh jeung gede hulu tah akhirna mah lampuyak hakal jajar wajah anjir. Oh ini teh Saraswati euy da pugu pawajikan Cirawing samajan pawak awewe tapi bisa ngrubuhkeun si Sarwaja nya euy. Geus moal biseun seuri ayeuna mata si Sarwaja teh plagug jeung koplok tah. Geus ngaguler kitu mah. Teu bisa naon tah si jangkar kehede. Wah dewek wali lah mun kudu talung jeung manehna mah bener coba. Ya bener ya. Dong gua lungora gangaralan geus rebut teu bisa udang deui mah abah geus yang. Najong babatokna eta mangkaluk anu sombong teh. Hasok rek kumaha si ayeuna mah Sarwaja. Abah meunang ieu tumpangan teh nya teh. Jadi abah datang ke imah nyai nya. Ih, nya sok we datang abah. Ngan monokna jeung si Empi domba bikang abdi meungpeung acan reuneuh abah. Si nyai meuli tega abah. Ieu karunya aduh meuli teu karunya heuh kalau geus rela nyorangan teh nyai ieu teh. Perhatikeun si Sarwaja ngonya hudang deui cengkat tangtung tuh rek nuliskeun di tarung gitu. Kabehanana pada musirkeun di perhatianana kalabah Sarwaja anu harita geus ngoneal hudang terus cengkat nangtung. Sarwaja masih mancuh dina tangtunganana. Sarwaja leungeun katuhunannya pengandadana anu kabeunangan ku gempuran panarajang Saraswati. Harita Sarwaja ngarahuh dina jero hatena bari ngomong sorangan. Aing bener-bener wiwirang. Era kacida aing eleh jajaten dilubuhkeun ku awewe. Ku si Saraswati pamajikanna Cirawing. Aing kudu gancang nepungan ka guru aing Ki Hambar Raka ieu mah. Beutuh hartina aing guru ilmu teh. Mun ahina ngalaman kawas kieu mah eleh jajaten ku awewe. Di kamanakeun beungeut aing. Harga diri aing. Ilmu silat si Saraswati bener-bener hebat. Ilmu silat baja kila bisa diungkulan edan. Sugan aing teh moal ngaranapan kajadian nu saperti kieu. Aduh, aing bener-bener nyeri hate ku si Saraswati anu geus kami urang ka aing. Urang ajar Saraswati sia. Ningali Sarwaja keureuh sumengirnahan ka nyeri bari teu ngawangun di pasangan. Harita Saraswati terus datang nyampeurkeun. Sangeusna deukeut Saraswati terus nyarita. Ijen jajaten teh geus lekasan Sarwaja. Pungkasanana Andika kudu narima kana kanyataan rubuh kasoran eleh jajaten.
kejadian kudu jadi perhatian ke Andika Sarwaja. Sanajan bener ngerasa jadi jago, tapi teu kudu jumago jeung sombong Sarwaja. Nganggap enteng kanu sejen. Sabab dina seuneu ngaranapan kejadian seperti kieu, tangtu Andika bakal rasa wiwirang Sarwaja. Sarwaja sanajan bae jeung era dibarengan ku hate anu hanyelu jeung nyeri hate. Harita maksakeun maneh nyarita. Dewek memang kasorang eleh jajaten Saraswati. Tapi ieu kejadian tangtu bakal jadi catatan jeung perhatian ke dewek. Masih kene aya waktu jeung kesempatan anu sejen Saraswati. Ilaing geus kawiwirang ka dewek Saraswati. Jadi engke dina hiji waktu dewek tangtu bakal ngayakeun di balitungan. Hayya! Curung. Dina sesa tanagana harita Sarwaja terus ngacorela tuncat ninggalkeun eta patempatan. Dina kayaan keur kitu datang Ki Martanu anu nyamperkeun ka tempatna Saraswati. Sangeusna deukeut harita Ki Martanu terus nyarita. Kula nganuhunkeun kana bantosan ti salira Nyimas. Anu tiasa ngungkulan Sarwaja. Upami henteu aya salira Nyimas mah kula tangtosna oge tos ajaring pati ku Sarwaja. Anu kajam talengas dina tinakanana Nyimas. Satiap lawan kudu dibinasakeun. Kumaha we anu janten guruna Ki Hambaraka si Raja Tega. Sakali deui ngaturkeun nuhun ka salira Nyimas. Abdi tos dikersakeun we ngalangkung ka dieu. Anu salajeng ngabandungan kana kaayaan anu mangsung Ki. Waktu saira nuju Prabu Catur sareng Sarwaja. Minaan pitulung ti abdi eta mah tos janten pancen sareng kawajiban urang we dina tulung tinulungan sareng sasama Ki. Henteu kinten bingana ieu teh Nyimas. Margi kula tiasa ditepangkeun sareng garwana Sirawing. Sadayana warga pangeusieun lembur tos pada aruningan kana jenengan caroge saira Nyimas. Mangrupi jago anu teu weleh merangan kana tindak laku kajahatan. Kuayana kitu para warga teh seueur anu palai silaturahmi ka salira Nyimas. Mugi Nyimas meninggali diangkil inggih kalebat bale Nyimas. Saraswati jadi heserek nolakna. Kuayana pangakuan ti Ki Martanu jeung para warga eta lembur anu tadi ngayakeun riungan di jero bale. Geus itu mah harita Saraswati dibarengan ku Ki Martanu terus lempang muru kalebah bale. Sangeusna Saraswati jeung Ki Martanu arasup ka jero bale, harita para warga anu ngagimbung di luar ge pada arasup ka jero bale. Urang tinggalkeun heula kayaan Saraswati bare Cakra. Caturkeun harita di tempat sejen. Di paguron topeng laras harita Mbah Buyut Jamarut geus bisa milu ngariung di tepas. Ki Barujul jeung Dewi Angrum katut laras anting anu harita maturan ngobrol. Mbah Buyut Jamarut netep antep ka laras anting bae terus nyarita. Saperti biasa mun nyarita teh sok bari jeung ceplak heula siga anu keur barang dahar. Si Guntara geus ini cina nepungan Ki Hambaraka. Dewek boga kayakinan manehna bakal aya datang ka dieu. Jadi laras anting teu kudu leutik hate. Sabab mun Kakang Hambaraka geus datang, mangka karap jeung kahayang laras anting bakal ngawujud jadi kanyataan. Kitu tah laras anting. Mohon abdi ngartos Mbah Guru. Mugi we naon anu disaurikeun ku Mbah Guru teh sing leres janten kanyataan Mbah. Margi ke dari abdi mah moal bakat tepang, moal bakat tenang dina nyurang ieu kahirupan. Upami si topeng mayit masih kena aya di kieuna.
kitu deui numpurkeun keluargana Sirawing. Tangtosna oge kedah Sirawing heula nu dibinasakeun. Ki Barujul harita milu mairan caritaan. Laras anting jeung Dewi sing percaya we. Kula kitu deui Embah Guru bakal terus ngupayakeun sangkan musuh utama urang nyata si Topeng Mait jeung Sirawing dina waktu anu henteu lila deui bisa diperenan. Ayeuna kula rek nanya ye. Kumaha lakon gawe Telik Sandi nu nyelidik Sirawing geus aya bejana Dewi? Mugi kauning aku saira pangarsa sareng Mbah Guru. Dinaan Sirawing memang terus aya wartos ti Telik Sandi. Kumaha cenah? Numutkeun keterangan ti salah saurang warga kampung kahuripan anu kakoreh mah. Eta Sirawing teh nuju tatama kanu jenengan Rama Pamungkas anu aya di kampung Warga Jati kitu saurna teh. Mbah Buyut Camarut kerung bari neuteup ka Dewi Angrum terus nyarita. Rama Pamungkasnya. Jadi Sirawing teh datang ke tempatna eta jalma. Dewek asa kakarang-adengi ayeuna anu nelah Rama Pamungkas mah. Terus kumaha cenah kayaan Sirawing dina waktu ayeuna Dewi? Numutkeun keterangan ti Telik Sandi mah dugikeun ka ayeuna Sirawing teh henteu acan aya mulang ka kampung kahuripan. Hartosna eta Sirawing teh masih kene aya di tempat Rama Pamungkas. Henteu acan pulih ka ayanana. Ki Barujul ngaret ka Mbah Buyut Camarut anu jadi guruna terus nyarita. Kumaha tuh mun urang jorag we Sirawing teh ka tempat Rama Pamungkas. Cikan kumaha cek Mbah Guru ye. Mumpung Sirawing tacan pulih ka ayanana. Ilaing kudu ngarti Barujul. Dewek karek poe isukan bisa pulih deui kasehatan jeung kakuatan. Sok sanajan isukan dewek geus pulih deui kaayaan. Tapi ceuk pamikiran dewek mah ngarah henteu ngalaman deui gagal. Daguan heula we kadatanganana Kakang Hambaraka. Di mana engke geus datang ilaing jeung dewek terus Kakang Hambaraka urang datangan ka tempatna si Rama Pamungkas teh. Geus beres ngabinasakeun Sirawing terus urang teangan si Topeng Mait. Di mana panggih geus entong diberi ampun. Kitu pamikiran dewekna Barujul. Nyari tinimbangan timbah guru seperti gitu mah cenah naon, kula ge satuju we. Tapi keheula ya kumamun kula mah di dieu we atuh ngabaturan Laras Anting jeung Dewi Angrum. Lainna naon nya da kudu aya nu ngajaga kasalamatanana Mbah Guru. Jadi engke anu matur Mbah Guru jeung Ki Hambaraka mah Guntara. Kumamun kitu Mbah Guru. Nyatena naon ari ceuk ilaing kitu mah Barujul. Teu naon. Tapi ilaing kudu ngarti. Laras Anting mah ulah wani-wani diganggu ku ilaing Barujul. Jadi mun dewek dibaturan ku si Guntara jeung Kakang Hambaraka ilaing montong rek kurang ajar. Dewek geus nyaho ilaing mah teu kaop ningali anu herang-herang. Komo bari jeung bahenol nerkom. Mun wani ganggu ilaing bakal narima akibatna.
Waduh nyamuare kumawani atuh mah guru daku lagi geus ngarti laras anting apa engke teh bakal jadi milik Mbah Guru sing percaya we Mbah Guru. Mbah Buyut Jamarut netep seukeut ka laras anting terus nyarita. Ilaing oge kudu ngarti laras anting. Montong sarwana daek digoda ku si Barujul. Tinggal ya we awakna belang kitu hapuran. Tadating tepan arara teu. Duh, tong di belakang kencing kitu atuh yang kajaba mun si Dewi empek teuing. Pek si Dewi mah. Kumaha ngarti laras anting? Abdi ngartos Mbah Guru. Sing percanten ka abdi. Mohon apaan iwati saira Mbah Guru anu kagungan hak ngapi milik dari abdi. Upami teh maleres Mbah Guru tiasa ngawujudkeun anu dicita-citakeun ku abdi. Nyata ngapinasakeun si Topeng Mayit sareng si Rawing oge. Numpurkeun keluargana si Rawing. Mangga teh teuing. Abdi sejatuh tur satia. Kangaranan dewek jeung Kakang Hambaraka babarengan mah eta dua mangkeluk si Topeng Mayit jeung si Rawing geus pasti bakal malodar. Bakal kalojor laras anting. Modaran keluargana si Rawing mah bisa ku si Barujul. Bener henteu Barujul? Bener gitu Mbah Guru. Jelas kaun tuh pari keluargana mah. Ngan anu henteu mampu diungkulan ku diri kula mah si Topeng Mayit we jeung si Rawing. Beja anu sejena ngeunaan keluargana si Rawing nutkeun teuing sandi Dewi kumaha? Nulkeun keterangan teuing sandi mah sakumaha nu dijelaskeun ku Kakang Guntara. Rasanti adina jaka sinangling anu leungit tacan ela racanana. Kitu deui ayu manganti pamajikan jaka sinangling. Ngajaka sinangling mah dititah ku si Rawing, sina numpi diri di guha panamping. Kitu katerangan ti teuing sandi mah. Hehe, kangaranan keluargana geus paburing cai kitu mah loba masalah. Ditambah engke ku masalah anu leuwih berat, mangsa si Rawing geus ajal binasa. Jadi engke di mana si Rawing geus binasa? Teh bejana kudu gancang disebarkeun ka mana-mana. Ngarah keluargana pada daratang ka imana si Rawing. Tah geus karumpul keluargana mah bisa sakaligus diperenan. Kitu apaan Mbah Gurunya? Wow. Cek dewek ge merenan keluarga si Rawing mah bisa ku ilaing Barujul. Tah engke mun sagala rupana geus beres mah dewek jeung laras anting pancicing di dieu. Jadi paguron Topeng Laras teh diganti ngaranna jadi paguron Jamarut Laras. Ku ilaing ketitah si Guntara sina ngawawarkeun ka satiap lembur. Saha anu hayang jadi jago anu hebat ilmu silatna? Guru ilmu ka paguron Jamarut Laras. Kumaha satuju laras anting? Kantenan we atuh. Abdi satuju Mbah Guru. Abdi kadu kayakinan. Ku aya Mbah Guru anu jantan pupu paguron mah. Bakal sarumping ti tiap-tiap lembur. Sejama guron ka paguron urang. Abdi tangtosna oge ngaros bagja upami dugikeun ka kitu teh. Pasti bakal gitu engke kayaan paguron urang teh. Anu penting keur dewek mah maneh salaku anu jadi pamajikan kudu bener-bener nurut jeung bisa ngaulaan dewek anu sakumaha mistina.
Beneran teh Dewi. Mbah Buyut Jamarut ngaret ka Dewi Angrum nu direret ungeuk bari ngawalon. Sumuhun aras kitu Mbah Guru. Ngeunaan nyimat salas anting tangtosna oge malugikeun ka ngijing sila bengkok sinemah. Baris madep antep ka salira Mbah Guru. Malugikeun kanggo ciwakeun sing percanten ka abdi Mbah Guru. Oh, gitu we. Dewek rek kagoleh dewe da. Acan pulisa pinuhna ieu kayaan dewek teh. Sok we ngobrolna jeung si Barujul. Mbah Buyut Jamarut cengkat nangtung terus init rek muruk ka kamarna. Geus kitu mah anu ngobrol teh jadi tiluan. Tunda anu kacarita. Caturkeun harita kayaan si topeng mayit anu dibaturan ku Manggali di imahna Makmun. Dina peuting harita si topeng mayit mah masih keneh aya di jero enggon teu ka luar-luar. Sedengkeun Manggali jeung Makmun keur galuntreng duaan di tengah imah. Makmun harita anu keur cumarita. Jadi anu dipikiranku mak mah ngeunaan Nyimas Saraswati ya teh Manggali. Moal boal dina mang selalu mampah mulang ka kampung kahuripan teh. Heueuh samemeh tepi ka lemur, kapentingan di jalan. Aduh, ameng mangkaning pangawak awewe beut salempang bisi aya naon-naon Manggali. Au. Au. Ai, Ya, mah jangan menjadikan salempang sagar rupa sih mah. Sabab Nyimas Saraswati bukan wanita biasa sih mah. Kalaupun ada gangguan apa-apa di perjalanan, Nyimas Saraswati ya akan mampu menjaga diri mah dan membela diri. Tadi siang pan sudah diobrolkan ke emak. Ki Barujul saja yang ilmu silatnya hebat bisa dikalahkan mah. Nyadar lain ngasaukeun masalah bisa ngajaga diri jeung ngabela diri wungkul atuh Manggali. Kangaranan jalma jahat mah bisa ngalakukeun rupa-rupa cara. Da puguh salalakina anu rek henteu katarik hatena ku Nyimas Saraswati anu mibanda rupa geuli jeung eta deui emak mah mangkarunyakeunana teh keun ku loba pisan masalah geuningan Manggali. Ya begitulah yang namanya kehidupan mak. Ya menjadikan ya tabah dan sabar sih mak. Ya sabar tabah sakitu mah eta Nyimas mak. Minantu yang namanya Ayu Manganti ya belum ada lalatanana. Kitu deui Rasanti adinya Jaka Sinangling juga sama belum ada lalatanana mak. Yang menjadikan Manggali angkat topi mah sikapnya si Rawing salakinya Nyimas Saraswati sih mak. Nah aku mah kitu sikapna eta si Rawing ku ayeuna eta masalah teh Manggali. Iya. Jadi ka Bandungan ku Manggali masih mah dia teh tetap tenang. Malah kepada Jaka Sinangling harus menutupi diri apa itu menumpi diri di Guha Panamping sih mah. Tidak usah ngaprak nenyangan naratan cenah kitu dah. Nanti juga cenah akan mendapat pituduh atau wewengan gitu sih mah. Jadi selama acan menang pituduh mah jangan dulu mulang ka pilumuran. Kitu apa nu ditugaskeun ka Jaka Sinangling teh mah. Hanya tak sakitu mah wanian oge eta Jaka Sinangling teh eta Manggali. Mangkaning jeung beja mah eta tempat teh jauh ka dieu. Heueuh sasat deukeut ka pileuweungan. Kangaranan cicing di jero guha bari sorangan. Kumamun aya di jero guha teh loba dedemit jeung derwiksa. Minangka makhluk-makhluk gaib anu aya di jero eta guha teh loba meuweuh cenah Manggali. Ya. Mau bagaimana kumaha deui atuh mah. Yang namanya melaksanakan tugas dari bapaknya ya Jaka Sinangling mau tidak mau mah ludeng tidak ludeng harus berani menying harapan apapun yang akan terjadi gitu mah. Hanya saja kalau Manggali jadi Jaka Sinangling di buruhan diberi imah ge tidak akan mau sih mah. Dah sama saja dengan yang salah maning atau zamannya.
Makmun ngomongna jadi lalaunan bari ngaret ka lebah engon nu dipake ku si topeng mayit. Ari eta si topeng mayit kumaha kayanana ayeuna geus pulih acan sama gali. Jadi meninggali tadi sore mah sudah sih mah. Ya. Tong tarik teh ngomongna lalaunan bisi kadengeun. Iya. Jadi meninggali tadi sore mama. Tong tarik teh bisi kadengeun. Iya. Waktu mengantar dahar dan nginum si manya yang apa dikenyaukan sama Manggalima ya sudah meninggal si mah. Dah main oge sudah mengomong isukan peuting ge cenah bakal pulih keadaannya. Kunaon mah sudah ngarepkeun main pergi gitu. Iya lain gitu Manggali lain gitu. Ngan mama eta we ngadenge obrolan tadi beurang ti Manggali teh ya. Apa eta si topeng mayit teh? Kekeh peuteukeuh hayang tarung dejeung si Rawing. Anu matak mama lah. Jadi bingung Manggali. Bingung kemana sih mah? Bingung kunaon? Ku Nyi Mas Saraswati beut kalaka ditulungan. Bingung mama. Sementara kasalakin kajak ditarung, ari ku pamajikanna ditulungan. Anu sok padahal ka si Rawing mah nganggap musuh geuningan ai Manggali. Kata itu gini Manggali. Ya sorry mah. Ya kalau memikirkan kalebadinya mah ya Manggali juga menjadikan sama seperti yang mau mongkal sih mah. Hanya saja si topeng mayit kekeh hayang neruskeun tarung. Karena untuk memastikan ilmu saha yang lebih unggul gitu mah. Ya sementara itu Nyi Mas Saraswati kenapa nulungan si topeng mayit? Karena dia itu sudah sababaraha kali menulungan Ayu Manganti sia. Mah. Sementara siapa itu Ayu Manganti kan? Ayu Manganti itu kan menantunya Imas gitu. Isina itu anaknya gitu. Jaka Sidangling menjadikan kahutenan budi juga Nyi Mas Saraswati teh mah. Makmun ngahulang siga anu rada bingung. Manggali nyarita deui. Jadi mama jangan milu mikirkan hal-hal yang sekiranya membingungkan mak. Jadi bagi mama jangan meninggali si topeng mayitnya gitu mak ya. Yang harus menjadikan pertimbangan dan perhatian mama caritaannya Nyi Mas Saraswati gitu mak. Yang sudah nitipkeun si topeng mayit di sini. Gitu tah mak. Nya benar gitu Manggali. Nya da mun lain Nyi Mas Saraswati anu nyarita mah mage cantang tu narima jeung ngidinan. Aduh eta Manggali. Ngan untung nanti aya Manggali we anu maturan gitu da musik mah sorangan mah alah. Nya da sok sanajan mah geus kolot tetep we moal paruguh ari di imah aya lalaki anu teu katalian dulu milu monok di dieu mah gitu Manggali. Ya menjadikan ngarti lebadinya nama Manggali juga mah. Ya sok salajan Manggali juga sama lah karena Nyi Mas Saraswati sudah dianggap dudungan sih gitu mah ya. Menjadikan tidak akan wasa untuk menolaknya gitu mah. Kala mana minta bantuan Manggali untuk membaturan si topeng mayit. Begitu tah mah. Dina kayaan keur kitu Manggali jeung Makmun jadi rada karageteun waktu ningali si topeng mayit kaluar ti jero enggon terus datang nyampeurkeun. Saterusna diuk sila milu ngariung. Manggali anu langsung nyarita ditujukeun ka si topeng mayit. Bagi kumaha Den menjadikan sudah sakinten eta Den? Lumayan Manggali. Biasa sanajan ngalobrol lalaunan tapi kukuring kadenge. Mamun siga anu ngarasa rada kaburatan mun kuring nepikeun ka aya 2 poena milu cicing di dieu. Makmun ngajawab balik semua anu gempeur. Sanes kitu Aden teu pisan-pisan Aden magaduh emutan teu panuju pedah Aden aya di dieu wantu sumpah wantuna daek rapat kana wajib saralemur Aden teu kumaha wantu ngobrokeun awon ngeunaan salira anu sidik mah ieu we Aden waktosna seep. Si Mamun makalinya gila kena.